Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sareng syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu Maha Agung. Dina dinten ieu, urang sadaya tiasa ngariung sasarengan dina acara ieu. Hadirin anu dipika hormat, beriman kana qol jeung qadar seueur mangfaatna. Di antarana tiasa nguatkeun keimanan sareng katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Selain ti eta, tiasa oge nyadarkeun urang yen sagala perkara atawa kajadian nu aya di bumi ieu nu tos diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Matak ayeuna qada jeung qadar tiasa numbuhkeun keteguhan hate sareng kasabaran urang salila urang hirup di dunia. Masalah atawa rintangan naon wae nu aya di hirup urang marupakeun katetapan ti Allah Subhanahu wa taala. Jadi, urang teh kudu tawakal da sagala rupina tos aya izin ti Allah Subhanahu wa taala. Urang sadaya moal tiasa ngahindar ti ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dek nu hade, dek nu goreng, sadayana tos diatur ku Maha Kuasa. Iman kana qada jeung qadar ieu oge bisa numbuhkeun kanikmatan ti Allah sareng ngadorong urang bersyukur ka Allah salawasna. Sakitu heula biantara ti abdi upami aya cariosan anu marenah di hate, abdi nuhunkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.